Iya bayu perubahan. Miskin bayu. Kamari aing ngagadekeun laut sabelah. Beak duitna. Para rugu kemana merenan? Kira aku aing kudu bisnis orok. Jual beli orok gitu. Sebeak orok nangis galede. Aing. Di uka-uka sih. Kumaha ya aing lah. Semikir beheran lah. Dan kapanggih beriki. Gelis. Coh yang kopi akang ya. Ini kopina ya. Nah, Ya iku enak. Nah. Suguhan kopi salah. Berbakti salah. Alhamdulillah dibeliin nang limu di mana ya? Menang di kebon. Kebon gitu. Kebon batur bae kurang cakwatan. Ya mana beli bae. Kumaha tuh nganggur bae, gara usaha tuh. Di kamari eta urang muluk batu bae teh dek ieu naon asak-asak eta batunya teuas bae. Dihakan kulo batu ge teuing. Terus kemari diangen eta batu kurang diseruput teh eta caina. Saking lapar-laparna. Tadi lag batuna. Hese. Itu modal lagi modal teuas mereng kana Akan kumaha ieu geura usaha atuh. Naon atuh? Usaha naon ke? Batu-batu meni bararanghar eta ieu mahna. Di bararagus. Baroga mobil tuh, baroga emas. Ya ieu mana emas nauahan? Aya emas. Mas saha? Sutar. Tambah salaki batur. Salaki batur Ini lah. Kayak bener. Akang mikir heula ya. Jalan-jalan akang, yang jalan-jalan ke mall itu yeuh. Siapa mending ngabangkit. Nyawa teu gablek duit cenah mah. Tapi makana gawe atuh. Kan engke keur usaha ieu meureunnan. Geran dek nyangan salaki batur ieu urang beunghar teh. Aku dek nyandung ceritana. Kira aku si ama nyandung. Beunang gitu. Atuh teu bisa lah awewe mah. Ieu kami yang nyandung mah. Tadi sandaekeun meureunnya. Ieu duit entok. Jadi Sakang enggak pengen ya kan. Paku bae. Nanti mana Akang? Ngomong. Karena orang kau benar. Masa? Benar. Benar. Di mana? Kadenge. Siapa domo? Pokoknya mah. Iraha cenah. Isukan. Isukan. Oh, kan tadi tuh. Ayah nu kadang Akang kan kadang. Neng mah cicing wae di dieu ngedog pokona mah, pokona. Akang mah kalau usaha nangan dieu kan loba heuh. Heeh. Neng nu di imah. Lilin. Oh, Boga lilin lagi kumaha tuh? hutang. Hutang. Heeh. Kamari diomongkeun eta si eta cenah. Ngahutang melulu teu mayar-mayar cenah. Pan kamari sesa ngagadekeun laut aya keneh. Ku Laut dibegadekeun sabelah. pun neng dipake jalan-jalan tadi ka pasar. Naik ka pasar, duit meuni loba kitu beak. Kan meuli beas, meuli uyah meureun. Cenah tadinya kan kudu batu. Kamarina. Heeh. Es lah pokona mah. Isukan mah. Neangan duit nu lobanya atuh. Isukan mah. Hah? Ieu malipir. Lipir. Di mana itu? Dukun. Di mana? Dukun sakti. Aya pokona mah. Akang nu ka ditu heuh. Oh, Masieun embung ah. kawan dari mah. Oh ya udah. Dangdang sing gelis so. Guys. Pokona mah. Kirain heula atuh keburu tiis. Gimana ngahutang ya kopi ya jadi bayar. Menang hutang menang. Makanya usaha tuh. Ya, coba. Ulah ngaringkuk bae. Hutang. Bener saya menang hutang kopina. Gila naon dia. Ngomong ke tetangga cenah. Lain tetangga mau lagi jeding lah. Lain ya hirupnya. Kiraha beungarna atuh. Ya mah iya. Cuma tanah digoreng. Itu cemilan. Tanah lempung digoreng. Bukan itu lah. Gas lah.
Menunjukkan liar lah. Oh liar lah nangan duit tuh lupa. Ulah adat baik. Ini buka pemajikan. Bawa duit dagang ngagadekeun laut. Beak gini pakai kamol. Aduh tai. Rek naon bela. Kali asup. Aduh. Kebenaran tadi pelanggan ya. Iya. Sampura pira ku emok. Keserem ho. Bener. Kumaha tuh? Sila. Tos sila. Resep rek naon ka dieu? Ih. Rek naon? Gegel. Hah? Moal mah gegel ku urang paling dicium. Badak dukuna geblag. Ayo, rek naon ayo. Yang beunghar ieu. Beunghar. Emang Madarat? Madorat. Oh. Madorat. Kunaon emang teu usaha? Sebul maneh. Sebul. Naon? Bung usaha be. Terus kumaha ieu? Dak minta naon ka urang? Minta beunghar kudu kumaha? Gegel aing. Moal nu kasep mau balik gegel ku urang. Dinaokeun atuh. Jadi salaki urang we heuh. Ih, masih yeuna kieu mah. Naon emang? Yang nanan heula sing geulis. Aki mah serem. Engke beunghar mau jadi salaki urang. Ih, nyandung gitu. Beunang. Kajeun. Asal pamajikanna carekeun heula. Ih, ulah. Daripada micin main nambahan. Ulah, saya enggak mau dimadu. Ih, yang mah panggeulis pamajikan. Geus gara-gara nakan ka dieu. Hayang beunghar, tadi kan ngomong hayang beunghar. Terus ieu siap lamun dibere naon bae. Daek ngalakukeun. Daek. Jadi bagong daek. Bagong. Heuh. Tuh, jadi bagong. Nak jadi tuyul tapi tuyul geus pensiun. Nak merejin jina geus kabur. Aju. Ini tinggal hiji doang ya. Bagong. Bagong. Yore meureungan. Sok aja. Serius ya, arek moal. Nek kitu ge lah, ajeun. Ke urangnya. Ih, udah aing balik teh lah. Entar serius. Ho. Tebak aya naon di jerona? Ada apa ya? Ingeng. Ayo. Ayo bagong. Ain. Naon? Cangcut. Iya, namanya cangcut. Sudah buka. Tirai membuktikan. Nah, ini ya itu. Ubah supaya maneh jadi bagong. Kasep-kasep jadi bagong. Di jampena nya. Bejakeun ka pamajikan kudu ngajagaan lilin. Ulah sampai ditinggalkeun eta lilin heuh. Lilin. Lawan lilin berkobar-kobar tandanya Anda sedang dikepung-kepung. Kudu ditiup mah. Wah, ieu bacana. Biar baca. Sing siri itu nang baca aing can maca. Saya baju ceri bae.
Cing siripi tulang bajing kajepit los kalur bapak kopling balenteng. Coba. Tong tolong nangka ketan uja di bagong salaki saha rep kiu. Ini bacaan ah. Geus kira turutan bae. Dilok di bagong. Kira turutkeun bae. Jadi Geus naon saya ieu? lakukeun. Eta endog jeung ke. Temen Nah. saya lapar ke. Tapi jeung urang di dahar. Kan urang ge lapar, kan urang ge manusia lain jin. Lain gitu. Lain. Wai gombel ge. Lain urang ge. Aja Cherry bell urang ge. mere gila. Ayo naon? Geus kira balik. Ulah loba omong. Manya tadi bare naon ieu? Oh iya. Iya benar. Untung diingetannya. Naon ieu? Iya, daharana bagong. Daran bagong. Ini syaratnya kudu ngadahar. Atuh paeh urang meureunnan. Asahan heuh. Ih. Tuh dia Tuh, nu nyararampeurkeun tuh. Geura manuk. Kayak ku bagong di dahar. Bagong par manuk. Ayo, Iya aing mah gila. ayo geura syarat. Paeh moal. Moal. Parengke. Pisan gitu. Tapi lamun paeh kumaha? Dikubur. Geus lah, ari embung mah. Embung atuh kieu mah. Udah landok lah. Oh, bodo amat mau balik teh mah. Ulah, eta mah jeung urang. Ajeuna balik. Dasarnya. Iya mana duitnya ya? Mayar nangke. Iraha. Ke kapanggi belunas. Saya Oh. tayangan nanti heuh. Ulah. Pokona mah ke kapanggi belunas di jalan. Kasih pengis kieu. Eh, Kayak kadiri nganung sebenarnya. oh. Ajeun. Itu. Ajeun teh kitu. Oh, kajin. Eh. Gara duit kurang di kiong naik. Mana Kang? Iya. Aduh, cara apa ya? Terus balik Akang. Hasil tah. Ih, jeung saha ka ditu Akang? Sorangan. Sorangan. Oh, Kanu saha cenah? kanu malipir. Oh, iya dibereuna. Iya, temingit malipirna. Masa? Menya akang kita jadi salakina. Terus Akang daek. Daek lah Dasar. Henteu. Heueuh, pasar orang malipir mah. Ieu naonna ieu? Jampean gitu. Nu pamere. Terus kumaha ieu carana ieu? Tah, ya. Baca ku neng tah. Iya. Oh, baca. Sing siripit. Aku akan WA di sini. Baca teuing geura, pan meureun kudu neng dibacana. Kayak jadi yeuna. Oh, gitu. Coba geura. Sing siripit tulang bajing kajepit. Los kaluhur bapak kupling bulentang. Kan bulentang. Obah. Hasem. Tong tolang nangka. Eta nu jadi bagong saha. Salaki saha. Salaki Salaki aing mana? atuh. Oh, tekelanal harus ngasihkeun duit mah heuh. Aduh aing Bagong batuk. ge heuh asal urang jadi beunghar be. Lah kumaha sia bela aing mah lah. Kumaha ieu? Rep kiu cururuk. Cuy. Bagong aing. Kok dia bacaan kieu? Bagong kan jengkolnya. Kok nyawa sih tadi aya tetangga mere jengkol tadi mentas ngadar jengkol. Nah naon pamere iraha meulina. Kan orang kan akan nanti usaha makanya tetangga anu bageus mere iya Lo baca cahan lah itu mah geus sat dengan duit. Nah ieu. nang lobanya duitna heuh anu bareureum teh duit teh heuh Kadang heulan. Persiapkeun heula nih. aya Barang-barangna. Oh, oke, cicing mah ada dia. lagi siapkeun atuh Loh, kadang wah. lali-lali lah yo geus arateul ya hayang geura nyekel duit nya Kang nya geura Kang oh eta Neng, tah. Iya, Terus- tah. terus neng nu ngajagaan heula Jagaan, kadang. geura dicoba atuh Urungkeun tah. Jadi na urungkeun. ieu urungkeun ini nya
Kumaha atuh Kang, coba Kang. Ah, gimana bisa? Di Bisa. mahanya. Ayo mah beunghar. Sarua ge aing teu bisa. Teu bisa nu kitu mah. Bisa ge nyekelan duit, tah Kang, ieu mah. Aing matre ieu mah. Oh, tah aing bikin kebuka duit jeung melina. Enggeus nu kieu bae jadilah. Coba di Kang, dicoba. Dites sok. Ya. Ieu teh jubah itu jubah. Naon jubah ya? Di bagong. Nah, kasih di bagong. Oke. Demi beunghar Kang. Baca. Iya. Sing siripit tulang bajing kajepit los kaluhur bapak bobling kabulentong. Hoba! Hoba! Di bagong. Oh, masih mah teh ngomong. Aing di bagong. Sieun. Kira apa? Akang geraan dengan duit. Duitnya. Kanu beungharnya. Artinya we dengan kita ke mana ya? Kan itu. Oke lah ya. Ngomong kan hese. Kira sing loba duit teh ha. Akang. Balik mau duit. Yang nungguan di dia. Cobanya sukan be, aya hasil akang ge. Nungguan di dia. Mau duit nu bareng ya Kang ya. Ulah nu receh. Ya ampun, Akang. Masa kudu nengan ieu? Ya. Ieu duit tadi dia. Ento, Kurang orang uangnya. buku. Coba duit orang di dia tinggal receh doang tuh. Ih, geus kajin lah daripada mah diterasa kajin lah, hitung-hitung sedekah. Tapi usahanya. Usaha ting. Babagong meureun. Kira kalau tuh bagus. Tuh, usaha deui atuh. Ini kajin. Tengit. Geus kajin lah, hitung-hitung sedekah bae lah, duit receh ieu duit ribuan, 2 ribuan. Geus kada kitu ke dapur. Umbahan. Boboa dikitukeun keruk usim beureunya, babagong gitu. Bagaimana? 1.000. Tadi mah gopean 1.000-an. Sama duduk nyawe. Soalnya nengan duit. Bener-bener ya. Masa nengan duit gopean kieu recehan? Atuh ieu rahayana. Ngarana ieu mah jeung
Pan akan. Gimana duit kos kieu? Heula tiup atuh lilin ta. Sengaja tadi tiup sengaja. Aduh. Iku main dengan duit kau receh kabeh. Pan aing salah nyokot gitu. Ih dapat kelengan budak leutik emang ieu. Aing. Iya iraha kayaknya kos kieu makan. Coba. Masa tuh kablek nu kieu kayak ge. Poek. Ayo buka buka ieu. Ieu naon ieu? Duit. Batur mana ngan duit tuh 100.000 nu beureum. Nola beraha. Seberapa? Ieu teh nah ieu. 05. Ini ngesang tuh di payudok kene. Kos cilman untuk nyawer ieu. Masih aing aja dong. Care kanan, aing liar care kanan. Di kumaha tuh. Nah, anu kos kieu. Iraha beungarna tuh. Beureunan. Geus isukan mah neng nu neangan atuh lah. Nu liar coba. Hop lah bisa. Masa neangan kieu ge. Ini teh bisa calengan bak leutik mana dicokot ieu. Maido nu bita sia ieu. Beak dikuras beureunan. Terus ieu mau bisa beli mobil kos kieu mah. Atuh meunang aya 17 karung mah Ye. kumpulkeun. Ike isukan neng nu neangan atuh. Heulah. Jagaan lilinya. Oh, jagaan kayaknya. Kade lamun lilina goyang-goyang tiup. Hitung heula, hitung lumayan beurni ge tuh. Tuh jeung meuli cilok lumayan tuh. Lumayan. Oh, jeung meuli jangkrik aing sukan marban manuk. Ini jangkrik sih. Itu mau dibeas atuh. Beas. Menang setengah liter tah, lumayan. Emang kemana ya? Dikasih ya. Ulah bebeja. Kayak suka Eta mah receh kabeh duitna ulah di dinya. di mana? Aya di belah ditu mah tuh. Warung saha deui? Ka ditu deui aya. Eta mah lupa duitna bareureum kabeh. Bapak udah ngenaon sama cangcut dulu. Mereka dia leles ya. Tagera tah liar. Akan kemari menang nara recehnya. Deleukeun neng, engke mah meunangna dolaran. Emang aya orang bule gitu di dia boga dolar. Kan ke luar negeri ieu na ngepotna. Deleukeun nya. Naik nan ke luar negeri. Dengan duit meureun. Oh, segera lah. Makanya gaya. Tulis tuh. Gelis. Usman pilih. Segera liar kan itu lah. Ya. Kang, pamit ya. Dengan cicis ya. Segera berangkat. Majikan aing jadi bagus. Babi ngepet, bener. Kasih berundangan. Majikan aing naonan. Astaga, meluh parah tiap. Ngomong mah dolar datang lah pulang utang dolar dicincang dia baton dah lu kos oleh kobra ngiteng aing mah masih kena mending duit recehan duit rupana ieu aing ragagan sia nanaonan tah pamajikan aing balik heh nanaonan ieu aduh heuh pohoan can jadi jelema
Naon Akang? Ai bebenangan dan naonan ieu. Kan tadi mah ngagesek deh, Dolar naon teh kutang belel eta ieu jeung cangcut tah toh. Nyangit di ngurut ngisang ngising ngisang gitu. Ya salah tuh. Udah lagi bebenangan si Nukieu. Han, perasaan mana itu ngagesek lemari. Lemari eusina kos kitu lain duit. Lemari iya, nenek-neneknya. Mini eta jilid tangka jilid renyet kos orek kobra tangka. Hangit. Jual dijual di pasar. Teu laku. Sekali yang penting menang duit. Terus anu daekeun tamen sebelel turunyen. Ya kumaha tuh? Geus capek neng ge. Koyok salah menang receh. Ngomong naon? Nyang. Jual, tenang. Ya. Jual mung aing mesin dagang utang. Ka pasar dagang utang. Dagang naon kek? Iya mah. Kayak isukan akan enggak tahu. Oh lah, teh mah aing biar isukan menang dolar 2 kali. Bisa salah gitunya. Udah menang terus. Iya, bener. Sok koyok di rumah. Oh, salah jampe meureun. Oh, meureunna. Salah jampe. Tadi dibaca itu. Itu poho. Siapa? Suka main biar. Imang sebalang kecai lah. Sekilan. Akang ya liar ya. Tak ngepoho tak nyampe. Iya. Urungkeun heula lilina. Kirain ku arek ku Akang. Supaya so sweet gitu. Kan hayang manja tuh ku salaki. Bilain yang dimanja. Aduh kabeulem. Menang ya. Udah menang dolar. Doakan aku. Ulah recehan deui heuh. Ulah sampai utang delel kek pas kamari. Teman aku maneh. Siap. Berbaca mantra. Siap. Sing siripit tulang bajing kacepit. Teu kaluhur bapak. Wah, saya maca. Ya udah serius. Serius. Sing siripit tulang bajing kacepit. Oke, serius. Sing siripit tulang bajing kecepit teka luhur bapak kapling beletang hoba Hashem tong tolang nangka sing init menang duit dulu banyak. Ya? Kulit tak udah ini. Kemana tuh? Kalau nyokot. Aku Receh sih. Oh, receh. Tadi kan? Terus receh iya. Lu 2000. Babi. Beri minta Babi. Pantesan duit tak eueuh. Eta beri babi. Coba kejar. Coba. Itu nah dia. Wah. Ih, berbahaya ieu. Kanyahuan pas si Akang. Tipe lah, parunya. Paling jadi berubah jadi jelema mah ieu. Disamperkeun si Akang teh. Aduh, kacang pohon ieu mah. Tata, salaki aing ka dikebukan. Biarin lah. Ya percuma jadi bagong ge. Menang na receh deui. Bismillah. Kita kapokan ngan. Babi sebelah. Babi. Geus kebukan.